Lamun awak capek, biasana urang ngopi. Tapi lamun jiwa anu capek, moyan nu jadi ubarna. Sapoe pinuh ku kerja, usaha jeung urusan rumah tangga. Awak jadi lelah, jiwa jadi berat, tapi diwanci hanet moyan kabeh beban rada sirna. Dina moyan urang bisa ngaluarkeun unek-unek bari seuri. Sok aya nu moyan bari sok curhat jero teuing, padahal ngadengekeun mah satengah. Tapi kitu oge moyan tetep ngajadikeun urang leuwih enteng ngajalankeun kahirupan. Capek teh kudu diimbangan ku moyan, sabab moyan teh terapi sederhana tapi mujarab. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wilujeng aktivitas mugi dilancarkeun tina sagala rupina moyan jiwa. Najak bala-bala ke belakang, lembur aing kampung urang, mata betah anu nyemak. Lembur aing kampung urang, mata betah tumalina. Lembah cai lembur aing adi tinting, diseri herang andon. Lembah cai lembur aing, mata betah tumalina. Lembur aing kampung urang, mata betah tumalina. Lembur aing kampung urang, mata betah anu nyemak. Lembur aing kampung urang.